ulah kaget manusia loh aya cikur segede kieu. Wah, moal teu ka akang ieu mah. Itu nu tukang laja meuning sagede kitu. Wilujeng tepang jahe. Bangsat. Ambak meureun. Ambak aya ka batur bisa. Kamana Gusti bieu teh jelema teh? Eta hareupeun bunyuk. Teka cirieun urang. Goblok. Muni naker kitu goreng patut teh sia. Coba. Lain berukan manehna kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Dan malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam. Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah kitu tungtungna teh. Tungtungna teh Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan. Cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lalumpatan geuning teh. Geus keun bae atuh. Jeung saha maneh idit? Seueur kulan. Syukur bagjak kumbayangan. Mana dudungan maneh? Gan kaula. Ieu geura aya nu naroskeun. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nih. Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Kasepnya juga abdi jauh aja kah? Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ieu. Nah, jijikeun agama wae atuh sia teh. Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus naeur cai. Terus kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? Ci kopi, aduh panggih euy. Elah, pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? Nog. Anjing teh ka pagi euy. Nyan tauhidna jero jelema. Ayeuna teh kumaha eta teuing? Teuing bajakeun teh tauhid cenah. Tina komik nyokot.
Cing Aisyah. Aya benak sagede pepentul hulu korek api. Siki korek api pepentulna geuning heuh coklat. Heeh, tah ieu mah bodas. Terus tapi majuna ngablesat. Di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam. Tarik anjir. Setum. Leutik sagede pepentul korek api belegug bodas. Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah satu mah gede atuh teh mah. Ieu mah leutik. Gehu. Gede kene. Nyiru. Ngagedean deui atuh sia teh. Oh leutik mah, leutik. Bus. Sia mah. Sukro. Gede kene. Wah, jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk. Remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing teh mah. Aduh. Alah, geus. Kaget ku mirahkan ningali kang sampun prata sebut lah dawala abdi Bapak maneh di mana disumputkeun ku abdi ditu da sok-soakan jama ulah gampang stres parantos sepuh parantos sami sareng Pak Haji Sidik Nyuk sumuh. nya Benten eta sepuh. uang bagus kaja teh da wala nyebut uang bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da akal mah jelek Piraku ari ka akang mah tuh. sopo haraneh he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge kahayang aing teh kitu bener euy Bener. Saking gua pagawean. saking Astina arep nang ngendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh sieun saya Gusti atuh ngiringane sayembara cicing sia apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da wala cik aing oge begal Dah eta anu tukang ngaresahkeun. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener Kang ieu teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh Bener Akang mosok karikeun awakna. ngagos aing pajar kitu linu saminggu teu gelut Supaya aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi seri teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mah nempo sia teh oh kitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu kan. nu ngewa mah kitu nya Tiga nu kudu wibawa. lain
lain muni kawas anu pinuh wibawa we bener pas pinuh ku komanda we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu suka dengan bedia kan alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai di kosokan lain meni asa pang benerna geuning ada buta barunya buta ngaranna ge buta hate buta pikir jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Ponggawa dah ya sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satu yang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat. Mun itu jiga ambeknya ngomongna teh. Dunungan aing. Ya weh, si mana kan. Bareta we aya dititah tunggu pare jeung aing. Kumaha kan? Ieuh hayam. Hayam teh lain lumpat kalah ngising. Dek ngalawan sampean ngakula ya apa kon wani marang aku ora wani teh ngapakulanang koe lanang aji mula ditegak ka dijaya suram rata jaya merata modar sampean ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh sawios Gusti ku abdi aya tuh baturna teh waku sia aya hei kadieu sia musyrik kafir kasama ka akang berarti teh sitara salat goblok aing mah di BPAK kawas nyaksian hirup aing urukan nyaksian sama poe aya aling pot doana bejakeun ka bapa maneh mangga wilujeng sawios atuh ku abdi urang apan loba kada cing ati-ati sing waspada we jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap sing rancing naon sananya we ka aing kunyuk ka abdi keun wae lah dagor ku abdi nyingkah goblok permios atuh los goblok ngabongohan ka aing berarti jiga rek nengeun sawios urang sing hareupan ku abdi mundur maneh dek naon sia naon dek neungeul kapangi aing mah leret sebentar bangsat maledog aing buludak baledogna mah da sia teh mah pas cacak tara ditinggali berarti ada teu keuna kunyuk dari maledog sia aing mah beurit tara eleset maju Pandu sobat-sobat ya Sapakang temen dina menang wong pada hati pada kataran wong
hati laliarati pahlawan anu ananing lara dunyo lara rumangga yen wis mlebu para tata dinadat mesti ono karasane yen leki nandang dadi coba seneng udeng dari berjuang medan Modern. berjuang di medan perang mandrang lalu mundur mandrang pilih tanding silih seret sinedan kaya murni rakitan gaya kuda tegang pati lali jiwa tangsaning gagah kancan guru semu gajah mata pahlawan Modal sampean bangsat. anu utama satria elang bangsa teguh tingin tenaga pahlawan anu Naon sia teh? Itu nunungan di alungkon. Pilarian. Ieu tangan geus teh. Pilarian. Raden Panu Iya iya. tumiba lemah culang sileung milarian panah. Untung tiasa kapedang. Geus lain hampuraeun sampean. Sumohon kula. Lamun ningang kanu lemah silakan. Wah. Patang paragat kula. Bakal kabobolan. Leres. Kewajiban kaulah Pandu putra mahkota negara Astina
nyata pikeun ngerem karena nafsu-nafsu na manusia-manusia model gitu. Leres. Wayahna bakal ngayakeun tinakan dabungan anjeun geus wani dek ngalan nyawa. Rasakeun denawa. Di mana ragragna? Sukan pilarian kapalik. Alah, cos. Mun urang maluran leret ai lempang. Alah getihannya. Ah, eta nya kan. Bohak. Bapak. Bungkus ku cangkang wajib. Nya. Alah. Hapunten kulan ah. Eta salira nu mah ragrag henteu kutuk ieu. Kabeneran kaula salamet da wala. Sumuhun. Bade di kumaha haling urang cacar bolangkeun da lain hiji teh loba. Kitu kulan? Ya. Sae wilujeng atuh kulan ah. Permios los. Deh. Sok itu. Deng delet teng tumilareng itu mah oh sayang boneka butut uluh Boneka roges. lagu naon tetepot boga kabogoh jauh Kudu jauh-jauh. boga kabogoh jauh nepi ka teu panggih deui. Pagi-pagi bari di mana? Mawa naon maneh eta? Warisan ti Pak Haji Oma. Aduh, eta teh. Boga panahna gaduh mana? Wohon. Alah. Di mana maneh menang panah nu kitu? Wah. Kapungkur ieu teh. Riwayat panjang. Riwayat teh panjang nuju perang bubat kapungkur. Pemasihan ieu teh ti Pangeran Diponegoro. Ngandung historis di panah teh Panogoro teh ti Prabu Siliwangi. Nya dipasihkeun ka Kian Santang. Kian Santang, Kian Santang cicutna. Ti Kian Sintang teh ka kecutnya Din. Nya Cicut tadi kecut meme. alah ampun. Aling atuh maneh nemakna belah ditu. Sae lah. Ah, cas. Ada pakai cas segala mah. Awas rek poli ieu. Dawala abdi ulah cicing hareupeun bisi kasabet. Siap. Rasakeun jurig-jurig anu ngaganggu kana kateng terman jalma-jalma.
Lain aing ngemikiran sia bawa gelo. Gitu-gitu wae aing jadi kenangan. Aing jadi kandangan da lebar gitu. Alah. Ampun. Dimanfaatkeun segala rupa teh sia mah. Haling sia. Haling. Mulai Senjata aing memurang maring deuleu. mulai anu Teu gagang. pangih jeung sasaran kemana we. Mana we ngador teh. Saha-saha jelema anu berwok. Nya ieu mah Karesepna kan. radiasina deuleu. Wah. Karesepna kan berobok. Alah. Alah. Dawalan. Sada bang-bang samantrinya. Oke, jadi suara bang-bang Sulaksana Sulaksana. Alah. Jika bang-bang Sulaksana. Percis. Dawalan. Naon gelo? Euy. Alah. Eta kudu malah. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malah manehna teh. Pandu, pandu duh. Naon sia teh? Punten kan, punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh euy? Ah, Raja Buta we. Alah, tembak wae sia. Senjata banget ke mana? Jalan ya Bang. Abah Kemal ada di mana? Ayo. Pak kayu maju. Kemana leos nasib Pandu? Alah batur-batur. Iya. Silaka dunungan urang tingali lumuh. Iya. Munur-munur bahayai jelema ieu. Mundur mundur. Jangan kan. Wah, eta Tuh sapira sia jurig. sumuhun bulan. Lawan kan? Tuh sapiring sia. Teh saya kira Marukana kumaha teh makan aing. percaya. Karasa ku sia. Percaya karena Tuh dilepaskeun ku aing ge lepas sorangan senjata aing mah. Tara misleuk ti baheula ge. Marukan la ilaha illallah. Punten kan ah menawi teh teu aya agan. Sakitu dunungan nuju di angir nepi ka tinggal. Hebatnya gan. Naon tembakan abdi Percaya. meni plus ada ti korona. Sarajan lepas orang. Usaha ku abdi. Tingali heula panahna nu saha. Tingali atuh panah dunungan jeung nu akang da beda. Beda lucir dunungan mah. Dunungan mah tuh panahna ge lucir. He nya nu agan teh maning. Ari nu maneh, lah nu maneh kaseredkeun ku nu agan ka jero. Geura sok urang bede. Bilih teh percanten maka abdi. Nah, ari agan. Nya. Meka kitu. Gening nu maneh mah kakara datang. Alah, ampun cing aing tah jalan tol sia mah. Nyaho macet. Sidi ka kota mah loba macet eta teh belegung.
Jadi we kitu ngarakeun aing teh. Ih, punten agan ah. Alah. Coba ari ka aing geuna. Aing kana sasaran. Kabina-bina teuing. Teuing jata mah duh. Ngeus atuh singkahkeun nu kitu digugubung. Nya panahna nya nu gablegna pika geuleuheun teh. Pikana ciseun bisa. Ingkar bisa dina tetekon nu panah teh. Tapi kapok setan. Sok pasikeun deui ka dunungan gitu. Ari eta dina naon diselapkeunana nya di nya teh maksud teh. Oh betul nama nengna. Dawala mah. Emak kowe ulah dia bala tam-tam aling. Aling. Hei, ah. Ade. Ulah aya nu hareupeun. Ganti balik atuh. Tibalik we teh. Dibalik. Nepi ka urang ngabejaan ari si aing. Aduh.